Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sateuacan urang diajar bahasa Sunda, hayu urang sasarengan ngadoa supados pangajaran dinten ayeuna aya dina kalancaran. Doa enjing-enjing. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Doa sateuacan diajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsyur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Minggon ayeuna urang diajar kawih barudak. Nu dimaksud kawih di dieu nyaeta ungkara sastra nu sok dihaleuangkeun dina lalaguan kawih. Dina kawih aya nu disebut kawih barudak. Pedah sok dikawihkeun bari ngalakukeun hiji kaulinan. Masing-masing kawih biasana ngampikeun kaulinan nu geus baku. Lain ngan di kalangan barudak wae kawih teh dipikaresepna, tapi di kalangan anu geus sawawa oge kawih teh dipikaresep. Kawih nyaeta lagu bebas anu henteu kauger atawa katalian ku aturan. Sedengkeun kakawihan nyaeta lalaguan Sunda anu sok dihaleuangkeun ku barudak bari ulin. Dina kakawihan aya rupa-rupa kakawihan atawa kaulinan barudak. Anu kahiji nyaeta kakawihan laras wekas. Anu kadua nyaeta kakawihan margaluyu, anu katilu kakawihan mindoan kawih atawa mindo. Ayeuna ku ibu baris dipedarkeun masing-masing dina kakawihan eta. Anu kahiji nyaeta kakawihan laras wekas. Naon hartina? Kakawihan laras wekas nyaeta kakawihan anu murwakanti. Ngang tungtungna dina kecap-kecap antar padarisan. Ta ieu ibu gaduh contoh kakawihana nyaeta kakawihan endek-endekan. Saha nu terang kakawihan ieu? Yuk ayeuna urang kawihkeun sareng-sareng ibu. Endek-endekan lagoni menang pecang sahiji, lepas deui ku nini benang deui ku aki. Tah tinggal di dieu disebut laras wekas nyaeta sora akhirna dina ngang nyaeta i nya. Tah sadayana nu kadua oge dina padalisan i, padalisan katilu i, padalisan kaopat i. Jadi sadayana ieu teh ngang tungtungna di akhiran ku huruf vokal i. Ieu disebut laras wekas. Anu kadua nyaeta kakawihan margaluyu. Naon hartina? Kakawihan margaluyu nyaeta kakawihan anu kecap atawa engangna dina tungtung padalisanna dibalikeun deui dina awal padalisan. Yuk ayeuna urang kawihkeun contoh kakawihan margaluyu. Bang kali malima go bang bang, bangkong di tengah sawah wah, wahai tukang baji gur gur, guru sakola desa sa, saban poe diajar jar, jarum paranti ngaput put, putri nu garelis lis, lisung kadua halu lu,
luhur kapal udara ragrag di Jakarta tahun 7 hiji haji reka Mekah kahar 7.000 buah menang ngalak lauk menang nyobek beker menang muter terus kaci kampek pekna gagang kalam lampu ejeng damar mari kue ho hotel pamandangan ngantos kangjeng dalem lempak lempi lempong ngadu pipi jeng nu ompong. Cobi ku hidup ayeuna perhatoskeun tina tiap padalisan. Dina akhir engangna aya ieu bank. Tah, teras diulang deui kecap bank ieu teh. Dibalikeun deui ka awal. Tah, ieu. Terus anu padalisan kadua, sawah. Engang akhirna nyaeta wah. Terus dikecap diulang deui, terus dibalikeun deui kana awal. Kitu saterusna. Tah, ieu disebut kakawihan margaluyu. Anu katilu nyaeta kakawihan mindoan kawih atawa mindo. Naon artina? Kakawihan mindoan kawih atawa mindo nyaeta kakawihan anu kecapna sarua dina awal padalisan. Nu kumaha contona? Yuk ayeuna sasarengan urang ngawihkeun contoh kakawihan mindoan kawih atawa mindo. Punten mangga ari gatot kaca ari cau Ambon ari bonteng asak ari sakit perut ari rujak asem ari sempal sempil ari pilem rame ari meja makan ari kantong kosong ari songsong lampu ari pulau Jawa. Nah, cobi ku perhatikan ku hidup. Ieu sadayana aya kecap anu sarua dina awal padalisan nyaeta ari. Tah, sadayana ari. Tah, sabab dina kakawihan ieu kecapna sarua dina awal padalisan nyaeta ari sadayana. Nah, ieu disebutna kakawihan mindoan kawih atawa mindo. Ayeuna pasti hidup atos terang, tos sregepkeun naon kakawihan laras wekas, kakawihan margaluyu, sareng kakawihan mindoan kawih atawa mindo. Ayeuna ku ibu dipasihan pancen. Pancena nyaeta ngawihkeun salah sahiji kakawihan kaulinan barudak kawas dina contoh tadi. Tadi aya 3 pan. Tah, ku hidup pilih salah sahiji, ku hidup dikawihkeun, teras divideokeun. Pami tos beres kintun videona di assignment tugas bahasa Sunda. Hatur nuhun kana perhatasanana. Ibu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.